Pokoknya diajak terus ke Gusti Allah. Salah, salahkan, bener, benerkan, tepamri. Nyana diomongkan galak, sadaekna jeung sacablakna. Nyana diomongkan tabak teberes kiai kajen teuing. Pokoknya terus bae ngajak. Lantaran asa katitipan ilmu ku Gusti Allah. Ajakan jelema daek jeung teu lain urusan maneh, urusan Gusti Allah. Iyalah murah bacotna, congcotna, luar biasa hatena. Lantaran lain semata-mata nyarekan, lain semata-mata nganasehatan anu galak, tetapi nyana neuk mukakeun hate melalui ilmuna supaya wauheun ka Gusti Allah. Lantaran di pabrik bae mah teu wauh ka Gusti Allah, lantaran di kantor bae mah jauh ka Gusti Allah, lantaran di tempat-tempat tukos kare itu mah eueuh Allahan di hatena. Nah iyalah teu asa didelekeun ku Gusti Allah, perlu dibentur jelema kos kitu mah. Lamun perlu didoser jelema kos kitu mah. Da ieu teu mamri contona wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bacotna murah melalui ilmu. Ye congcotna ge luar biasa, hasilna pohara berlisan